sawatapan jauh raja turun jantung jadikan sakaya baik daya baca daya untung jadikan meraya baik mun lampah orang di dunia bener halus pisan halus hop ilmu tuntun aduh ampun ya kumaha lain didenge-denge ku dewek tadi eta sinen kumaha kata-kata nepi ka aduh nyaan kanu kalbu kanu sungsum kanu balung nepi ka lah sumarambah kana hate tidak bisa berkata-kata dengan lieu suara sinen nu sakitu ngeunahna sono meureun Kang jarang panggih alhamdulillah aya 2 sinen teh deuleu anu kahiji Neng Iklim Syahidatul Syuhada sareng Neng Ami Hayati di Cianjur alhamdulillah. Teu bosen teuing Kang, teu salecek kanu panonting. Teu didin deui. Teu barorosen teu katingali teh teu didin deui. Alhamdulillah kata-katana nepi ka ngeunaheun cing sakali deui nengih ngadengekeun we coba saeutik. Mangarang sasarengan Heula mangga urang sasarengan bener ayeuna mah geus bisa babarengan deui urang teh nya komplit si sok balikan deui mangga naon ik
Mangarang sasarengan Hade eta sinen terus majangkan seni kagungan up sa majengkeun seni kagungan ieu teh perlu dilestarikeun ku urang teu ku urang rek usaha deui Salaku nonomannya Kang. salaku nonoman bener-bener teh leuy seni Sunda tuturunan Sunda sawawatapa halus tah dengekeun ieu alus kata-kata teh seni Sunda tuturunan lain hartina ieu mah cok tibalik seniman zaman ayeuna mah seni Sunda tuturubun ari aya duitan karak daratang eueuh mah geuning areueuh we geuning duit Curhat. padahal mah teu ku urang teh rek usaha deui nya ulah nepi ka seni Sunda tuturubun bahaya tapi seni Sunda teh kudu tuturunan sabab warisan ti karuhun urang Ada seni Sunda mah Kang moal dimumule ku urang ieu urang Minang moal. bener moal dimumule ku urang lian isuning nu urang keur urang kudu ku urang kusaha deui lamun teu dilesarikeun ku urang salerealin kitu cing ami tuluykeun ngeunaheun kata-kata nanti teu teh sok naon eta ami sepanjang orang gumelar alah tobat sapanjang urang gumelar terus olah kendak na ikhtiar aduh bener terus ilmu tungtung tunasian alah nu awun kedah disinglar alah gitu tanya sapanjang urang gumelar ulah kendatnya ikhtiar lamun urang keur ayeuna ngalakonan di alam dunia ulah kendatna ikhtiar ieu segala rupa oge apa arti sebuah nama tanpa karya Luar biasa. ayeuna alhamdulillah ningali dewek masuk rada reus ningali Cep Dadang anu sakitu geuningan sagala digarap sawah digarap pamajikan batur digarap oh lain tuh loba pangabisa Nyuluran eta mah nyuluran. jabatnya sponsoran ongko hatur nuhun kangge ka Cireng Guludug alhamdulillah tika pungkur di zaman puasa keneh teu endat-endat Cep Dadang ku barokahna anjeun kitu keur sarurumpaheun ka ieu patepatan Sing jadi ieu sarjana na Kangnya. amin sarjana tak kitu sarjana seni na teh sing bener-bener da kitu sapanjang urang gumelar tadi telin ulah kendatnya ikhtiar nu awon perlu disinglar gitu kumaha Apa dah? nu awon kedadi singlar teh matak neangan awewe teh tong nu ararawon jang Lain awon banget. lain awon banget awon akhlakna awon segala rupana tinu pergaulanna pan ayeuna mah ieu nya cek paribasana mah awewe zaman ayeuna teh beda yang awewe zaman Beda baheula kumaha ari Akang. ayeuna mah aduh teu saeutik awewe jadi lalaki ayeuna awewe jadi lalaki jadi awewe itu bahaya itu kayak transgender teh disebutnya itu ulah arek penerus bangsa kumaha lamun geuningan pergaulan bebas zaman kiwari anu memang kene merajalela teh sok wayahna sok ningali awewe zaman ayeuna teh pan dinen gini tu aya nang sinen atun teu sinen ngamera jiga SMK BWU tuh atuh henteu wae atuh ngamera atuh dengan loba atuh jadi apoteker jadi bidan mah bisa ngurus batur jeung ngurus salaki mah alhamdulillah komo lalakina atuh zaman ayeuna teh kudu urang teh kudu diajar nyandung jang Nah eta nyandung. nyandung di dinya lain hartina nyandung awewe tapi nyandung nanti nyandung pagawean Bener. sok atuh biasana ayeuna jiga Cep Dadangnya ente malam Sabtu di dieu geuningan loba geuningan aktivitasnya teh ngieun channel gitu nya Ngonten Kang. nyieun konten-konten kan dewek teh rada ingis pok euy Kumaha? ku kajadian konten-konten kieu teh ayeuna mah aduh nyaan da nu disebutna mi indung ka waktu mi bapak ka zaman teh beda ayeuna Bener Kang. di era new normal di era globalisasi
ayeuna teh media massa teh wah terutama mana teh keur rame-rame ne keur mahabu keur loba hoak jeung sagala rupana urang teh kudu sing caring cing cing saring set tuh cing caring cing pageuh kancing caring set pageuh iket di dinya teh kahiji jangan coba-coba main media massa anu sakirana eueuh manfaatna. Nah, iya betul. Ulah eutik-eutik upload lagu batur di cover bahaya ini nanti cover-coveran dengekeun dadang. Alas ya. Bahaya. Lagu batur di cover hak cipta batur di cover dipake deui leuheung basa lamun kumaneh teh teu loba viewerna geuningan-geuningan karunya bisa ngelehkeun geuningan Anu bogana eta teh bahaya. Ieu lir ibarat si Dadang boga pamajikan ai pamajikanna dicokot batur rek nyeri hate teh meuneh. Bener. Matak alhamdulillah channel YouTube di Sumedang mah euy jiga Ipok onggah channel lah sia eta teh ngelestarikeun seni budaya hungkul atuh jiga Dadang Guludug channel atuh di dinya sami ngelestarikeun budaya di dinya teh pananggap si Dadang keur ngagitar di channel aya grupna sewang-sewa lamun bisa mah ieu berkarya teh berkarya anu bener-bener karya anu diri urang sorangan original Kang nu original saeutik-eutik geuningan aya masalah saeutik DSW-keun di nu status WA jadi ER saja jagat viral bari jeung ting bener eta teh Publikasi apa? hoak eta palawe leuheung kumaha lamun diuruskeun kana jalur hukum bahaya san disebutna ge pan undang-undang ITE. Naon ITE akang teh? ITE teh ibarat singkatan kieu nya SD sekolah dasar. Bener. SMP sekolah menengah pertama tak kitu. Kitu model ITE teh disingkatan. Singkatan tina naon akang? Heuh samodel ayeuna Perses Persatuan Sepak Bola Sumedang nya. Atuh model ayeuna DAG. Naon? Dani Gibrig gitu mun begitu. DAG Dadang Guludug gitu. Model ITE teh kitu singkatan. Singkatan tina? Heuh teu apal buku ge. Nah, intina mah ITE teh singkatanna tina informasi teknologi elektronik ta eta kudu bisa dijaga. Ulah teh ulah sagawayah ieu nya sanajan demokrasi meunang da hakna setiap orang untuk mengeluarkan pendapat yang segala rupa tapi kudu bisa dijaga jeung nyaho real jeung kenyataan bahaya. Negara hukum pan urang teh Kang. Negara hukum. Aya aturanana bahaya dulu zaman eta teh. Aus geuning alhamdulillah. Urang teh ngawilujengkeun kangge kadulur-dulur nu di lembur baraya anu di kotana teu kirang sareng teu langkung ngaturkeun nuhun urang tiasa tepang deui di acarana si Cepot Lolong. Serang. Si Cepot Lolong lain maksudna si Cepot Lolong seran Bisa neuleuh. lain hatina lolong itu ai disebut ngawayang da kudu puguh caritana istuning ieu mah urang teh bisa ngiring ngahibur cerita mi kangge kadulu-dulu nu di lembur baraya nu di kotana teu hilap kahatur kangge ka baraya urang aya Kang Opol ti mana eta teh ti Citepok terus aya Kang Haji Aman, Bapak Dayat, Mamah Gilang, Pak Asep Jati Hurip, alhamdulillah ulang Majalengka sama Majalengka Bapak Haji Eka di Cibala, oge ti Situraja Apih Yana CM atau keluarga besar ti Gudang Kopi, oge ti Cimareme, oge keluarga besar ti Bapak RW ti Papa Marisen, Bapak Kuwu, alah, Pak Kuwu aya. manca wae Pak Kuwu. Allah iraha bapakku cenah bajana rek nanggap wayang di dieu pamarisenna nya. Urang terminal, urang Cipandan Wangi, Apih Bardom. Yang Baranyai, Abah Hanyuang, Bidan Lilit, Apih, Mih di Saluyu, orang Ciwaru, Ciberem. Aturan wilujeng wayah kieu nya intina Pamiarta wayang golek bener, Pok. Bapak Ade Perong. Di mana Pak Ade Perong teh? Di Panyingkiran, alhamdulillah. Bapak Wahyu MAG, Ustaz, keluarga Tigiri Indah Putra aya, urang Nyalindung, ya Dalang Febri,
Intina memberi urang teh silaturahmi engke dina waktuna tanggal 23 dina milangkala SMTP anu ka-7. Mudah-mudahan inu 7 tahun teh ibarat simbol urang teh di dunia teh bakal ngahirup di alam dunia teh aya 7 poe. 7 kahirupan, mudah-mudahan SMTP bisa ngahirupkeun ajen inajen sini budaya urang salarian. Tepuk tangan lah. Amin. Cing nu tepuk tangan meriah kang SMTP jang euy. Alah. Aduh asyhadzullahaladzim. La naon? Dawala. Naon? Astagfirullahaladzim Gusti nu magi. Kae heula kakok ieu teh dulu. Keur naon maneh teh? Karengieun konten. Konten naon? Cicing we. Kelebet borem. Sok i. Aduh tobat. Allah tobat. Kelebet berem, kelebet kodam. Di mana mana? Det beren, peguas. Abdi mah alim ka Bandung, hayang ka Sumedang wae. Abdi mah alim di Kantun, hoyong sasarengan wae. Halo pemirsa semuanya yang sedang menonton di channel saya, tidak lupa di kesempatan pada kali ini beri garanan yang ayo kerjaan channel teh. La naon? Keur naon? Kayak heula keur ngupload cicing. Halo guys. Duh, ampun. Ayo teh keur naon teh? Halo guys. How are you? Naik selamat malam bersama Dawala Channel www.dawala.slang. Ayo maneh nanaonan eta teh keur naon teh? Cicing keur ngoplog. Lain ngoplog, ngupload, bro. Ngupload. Hah, ganeng atuh kayak heula yo. Ulah cicing ya, Ci. Ieu keur ngieun yo bahaya. Oke, hai guys. Selamat malam bersama saya Dawala Channel. Iya. Ganeng atuh urang teh keur ngeplog. Sok. Aduh, ampun. Cicing jempe. Sok. Hai guys. Aduh, ampun. Kayak heula cicing atuh. Sok atuh. Hai guys, selamat malam di kesempatan malam hari ini bersama saya Dawala Channel yang sedang viral di kesempatan kali ini tentunya ada anak ngahakan indungna. Siap. Jangan lupa like and subscribe ya atau di subrek bersama saya Dawala Channel wargina Atta Halilimpu. Ampun Halilintar boleh saya. Halo. Ampun. Di kesempatan kali ini saya membawa sinen yang pertama sinen buuk gede. Gelo. Dan ini sinen mempunyai lagu diantaranya lagunya lagu dangdut. Lagu ini ya lagunya banyak sekali tentunya. Hai guys. Ampun. HP naon mana teh naon eta mana make HP naon ieu teh merekna teh Nok Garut. Ampun. Iya. Aduh ampun si Ipok ulah kitu lah dibejakeun merekna eta kitu. Di kesempatan ngeleg euy. Banyak baterai bawa Teh kabeli kuota reuna. Nah tinggali ngeleg wifi na di Pademan ku Haji Asep Anas. Gelo sia teh. Tunah heula. Siap. Aduh HP-na Android nu gayanya euy. Apa lain medawa lain mah beda kudu miindung ka waktu mi bapak ka zaman. Android. Naon? Ijinan atuh abi teh hayang diajar ngoper lagu. Aduh ngoper lagu. Ngoper lagu Jika main bola ngopernya. Ngover bener sia teh. Ha kitu maksudna teh ngoper lagu, ngaver. Ngaver. Ngaper, ngapung. Gelo sia mah. Ngaper lagu kumaha? Ngaper lagu kumaha? Hayang ngaper lagu
tak gini bisa ngomongnya ngaper lagu dengan model aina lagu nate lagu ipok ongah teh pan aya janda buraong judul nate karya nate dikenangan nate kudani jedang kita teh sok atuh sampai meh manen diajar nyanyi kemudian itu teh anu bade ngeri ngalangkung saha eta masih bersama sasarangan di si Cepot Lolong Sera Kelebet berem ayah kelebet bodong nyeredet merem ada puguas abdi mah alim ka Bandung hoyong ka Surabaya abdi mah alim di Cianjur hoyong sasarengan bingung mulang, dah bingung balik kira sana, aduh kira sana, tan jamparing beganalina, sesarada aduh, ayo mana kunaon ujug-ujug juga lain abi marewas ningali tukang bonang ujug-ujug senang aduh ampun nyaan bisaan maneh nola geus lila maneh ngieun channel YouTube ari urusan lila henteu lama dak anyar keneh sabenerna mangal ieu geuningan piwer mending geus loba sabaraha piwerna 1.835.705 miliar kaditu teh lieur-lieuran ampun hatak itu hayang teuing ngaper lagu kumaha imane ujug-ujug ngaper lagu anu kieu beun sia mah sorak itu memal payu komo sorak itu memal payu saya kudu nu alus nadana heula sok kumaha sia mah dacan bisa atuh beureun tuh dengekeun sinen sok tah sinen sok nya cek aing oge sinen ge pokok haja-haja mah dia haja-haja mah oh inikah cinta bahaya sia teh ulah lagu kitu ulah di cover bising anu bogana teh ngamek leuheung basa eta teh melanggar hak cipta orang kapan hayang atuh ieu teh ampun maka ning yeuh da walae nama bising beunang kana undang-undang ITE leuheung basa lamun maneh teh teu dibawa kana jalur hukum bahaya eta teh oh kitu nya terus kumaha atuh aya hayang nyieun lagu lamun bisa mah sok wae ngieun karya sorangan model ayeuna baheula gini sok aya laguna kieu geudian muningal mobil nu hade apa eta ge teu bisa di cover da eta teh lagu munguhing teu bisa eta teh tapi lamun dinyanyikeun ayeuna mah bisa kan ulah di cover kitu sok atuh sok urang duet jeung Aka ari duet teh nyanyi duaan bener lamun solo nyanyi sorangan lamun tiluan Purwakarta Majalengka semua geus kemana karep we lamun opat mah gaple ampun sok muningal mobil nu hade alah bisa lah ya aduh sok hayang numpakan benernya muningal
motor nu HD. Bener bisa. Aduh sok hayang numpakan Tulus wala. muningal sinden kersare Alah bisa euy. aduh sok apa Nah, saya teh keur ngeunah-ngeunah sinen keur sarek di kumaha kitu ku dewek heuh bisi ieu. Bisi ayeuna teh melanggar aturan ke kadituna aka kumaha lamun hayang numpakan ka sinen. Sia nu jorang mah. Lamun ka sinen mah aduh sok hayang nyimutan tuh dengekeun. Heeh, aka ieu teh mending sayang pisan boga channel YouTube. Da geuningan ayeuna teh usahanya kieu teh keur zaman ayeuna mah. Hararese komo ayeuna mah geuningan cek sawareh PSBB diberlakukeun deui. Benernya. Pandemi ayeuna geuningan heuh teh eureun-eureun. Ari masker mah hayo ngalpoe di masker tapi da geuningan ge hararese geuningan ayeuna teh. Kumahanya ieu teh kumaha kira-kira solusina? Ampun, heuh nya kitu we atuh. Intina mah dina teh perlu ikhtiar heuh meunang nyin channel YouTube kan naon kontenna sok nyin karya sorangan bisi. Kudu bisa mendidik. Oh bisa ieu oge. Tuh kumaha? Heuh geuningan aya gambar baheula teh geuningannya. Hai anak-anak, ini gambar ucing. Taga ucingna dibijilkeun dina YouTube teh. Terus, hai anak-anak, ini gambar eme anu keluar maung. Gelo sia teh ulah. Oh, bahaya ayeuna teh mata kudu sing tarap ti oge geuningan kamari anyar keneh pira. Heueuh ting guru ting saha keur nerangkeun geuning bijilna sesuatu geuningan bahaya eta teh. Tungtungna teh heueuh ayeuna mah saeutik geuning sakotrek-korek api oge ayeuna mah lamun urang salah dina menggunakeun media sosial bahayanya heueuh. Jadi mamala kaituna 200 juta cenah didendana eta ge bising hoak dengan euceuk karena ge euceuk bejangan intina mah urang mah kudu sing tarapti weh kitu. Heeh. Bener. Kudu bisa ngahargaan kana karya batur. Heeh. Heueuh benernya urang oge. Heuh kitu. Jadi aing nu di papatahan aku maneh nu hayang ngeunah ge heuh kitu we lah. Ayeuna mah ieu mah arek ulin we ngahaja arek nepungan ka saha? Ka Bapak Haji Anung ti TB Sinarjaya, toko besi Sinarjaya ti Cieunteng Dharma Raja nu terus sponsoran urang. Mebel eta teh lain toko besi. Oh toko besi. Mebel sia teh. Oh mebel maksudna teh. Heeh. Toko mebel Sinarjaya. Nu alhamdulillah Bapak Haji Anung ti Cieunteng eta ge sponsoran ka channel YouTube urang teh. YouTube didinya naon ngaranna bisa ditingali dina Ipok Onggah channel, bisa ningali di Arya Pratama channel, bisa ditingali dina Dadang Guludug channel, oge bisa ditingali tah atau di follow IG-na Raharja Kamulyan tah kitu. Rombongan di mana eta teh? Raharja Kamulyan teh rombongan ti tadi ngan can beja-bejakeun. Dulur giri laras teh. Oh gitu. Tak gitu bisa ditinggali dina Didin Jedag channel aya. Gilang channel komo loba channel YouTube teh lah. Heuh kitu abi marek nepangan heula ka baraya we ka ditu. Ada ini ngeplos. Geus teh kudu ditenangan teh. Nepi ka kitu nih. cek batur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen dina handareun sabenerna hate ngarasa nalangsa puguh hirup ragap daya kalau teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lain kajenger sora. Oh, sora lebih kajenger gitu kapinaun mana teh jeung dadang guluduk. Eta teh Adi. Allah. Iya teh jika nama bapana tong ngeret. Ieu teh bapana tong ngeret ka jiga engang gitu teh sora. Iya teh alhamdulillah abdi teh pan cita-cita teh ieu teh gede. Dina waktu ayeuna teh sanajan kumis baplang juga kumis Kang Suya. Gelos ya. Eta Abah Suya teh keur nongton eta teh kitu. Ampun nepi ka kituna sia teh. Cita-cita teh ieu teh hayang jadi dalang sabenerna teh. Allah. Jadi dalang naon, Akang? Hayang jadi dalang wayang golek, hayang nyaingan si Kandri ieu teh hayangna. Gelo. Hayang bisa jadi dalang ieu teh makaning arek kiluan pasang gini mino cakram padalangan gitu. Soal. Kudu guguru atuh ka Pak Haji. Di dieu loba dalang. Di pepadi loba dalang eleh ku aing. Aduh. Anjir geus luhur kitu sia teh. Loba gaya nama geus aya. Loba gaya meuli. Astagfirullahaladzim. Sok di dieu aya PWG eleh ku aing. Anjir. Hayang di demo sia teh mending eleh-eleh kumaha sia teh? Sok aing ge cita-cita mah hayang jadi dalang baheula. Meh loba pamajikan. Melo bapak majikan ongkoh jadi dalang mah. Allahu Akbar. Sok aya maneh nu manggil. Nya loba. Loba ka aing. Loba pisan. Emosian sia teh. Di dieu aya anu arek jadi dalang ge si Gani eleh ku aing mah. Ulah sok kitu udah luhur segala rupa ke tingalikeun kampang abisan. Ada aing ngomong we heula nu penting mah bisa ke ka dituna. Gaya heula aing. Tenang selaw. Sok lamun bener hayang jadi dalang ti kelas sabaraha hayang jadi dalang teh Kita di aing mah. Tadi siap. Surupanna cing nyuhunkeun belah ditu surupan. Aduh, soal. aduh. Kacarios. Bisanya aing. Sok atuh teh. Buru. Pangurang Ongko hayang jadi dalang cenah naon geus kitu lalakon naon kudu puguh lalakonna. Ieu lalakonna teh dadang nyandung. Mas koy siap. Ampun. Atawa urang ganti ku si Ipok kawin deui. Allahu Akbar. Sok hayang bisa sok jadi dalang sok ngadengekeun ieu mah penilai urang mah sebagai kebudayaan. Anjir banyak kebudayaan nih beureum kitu. Kabatur geus ngobrol kitu ka dewek geus ngaledek aduh ampun tuy kudu sing eling tuy. Paduli teuing aing mah sok aing rek ngawayang rame ieu dina lalakonna arimpi kukur. Cinyungkeun tepuk tangan nu meriah belah dieu. Nyunkeun tepuk tangan belah dieu. Aing rek jadi dalang. Dalam grup mana itu? Grupna teh asal nepi asal dahar. Maneh ngaran grupna Raharja Kamulan. Nya, Kalian kamulian. heeh. Si ieu giri laras aing asal hirup harja. Anjir. Kudu aya harjana mah. Sok atuh. Harja, dengekeun ieu si Harja ya rek nyanyi. sinar idangan meureun eta mah lingkung senina. Nyuhulkeun biasa atuh trok-tok cerek langsung ler. Waduh. Oh, hayang make ieu heula nya. Hayang make keratagan. Mana panakol kerataganna? Tah tingalikeun gede. Sok. Soknya Aisyah teh kunaon atuh jol ngabeledak kana sirah. Le aing ngadalang cicing. Keratagan itu kalak igel-igelan sia mah sok sia mah sok balik ka deui. Oh kudu cicing. Heeh.
atuh. Sok diuk. Siap. Ulah gegeran. Kayak orang bereskeun dalang moal ngomeson ah. Sok atuh diuk. Kayak orang bersihkeun heula. Aya dalang busiat. Saha nu busiat goblok ge. Hanya dalam bokok. Dalang mejus. Sok atuh. Siap. Cicing di dieu. Sok. Tong joget. Sok tong joget. Lain matunya sorana asa leutik. Panuli teuing sia teh arek leutik arek gede teh batur boga inovasi jeung kreasi teh mun tosok disisirikeun. Ngarti teh sia. Badagongnya. Ayeung teh keur ngawayang si Rizky kawin deui. Sok. Searting dribble. Kacarios nyatana di ieu patempatan. Aya hiji sinden anu gede si Mardada. Ngarana Iik bahuhai kitu kayanana. Aduh, aya pikir saeun naon Kakang Sastra jeung cicing sia. Kalarasanina danget ayeuna kaula nuju ngangang bingung temang itu untung mengpaya susah aya daya papadana. Saha teh? Eta teh Iik. Nyatana aya pikir saeun naon dina danget ayeuna. Aduh, Kakang Sastra jeung. Aduh, ampun. Jiganya. Sok tulikeun. Kayak rame lo lalakon teh. Sok. Rame ya. Aduh, Saha tah? si Cepot anjing cicing. Aduh, ampun. Manya si Cepot si Ik sorana meuni Paduli kumaha aing si teh cicing. Aduh. Jang, aduh. Aya naon atuh Iik? Dawala, naon a? Saha teh? Dawala anjing. Ampun. Cicing atuh sia teh makin nyarikeun rame lalakon teh. Dawalana barusuh. Dawala, naon a? Walah. Kadieu dawala ieu aya si Ik. Aduh, aya pikir saeun. Saha teh? Iik anjing. Aduh, ampun. Aya pikir saeun naon nya Ik wayahna kieu. Isukan dina waktuna tanggal 8/5/8 maneh kudu nabeuh anjing. Saha tah? Si Garing anjing. Ampun. Alah. Ramenya rame. Waduh, sia teh rame naon eta teh? Aduh, palawargi sadayana. Kumargi ieu teh wayang teh beuki peuting beuki teu rame. Urang cekapkeun sakieu kemang pinetik teh barang seri-seri tutup lawang si kotaka. Sia teh muni ampun. Aya kira-kirana aing dari dalang. Aya bahan. Aya. Bahan digebugan semua. Aya bahan ditenggelan. Sia masuk kitu wae. Sora ti mimiti seitan nepi ka ieu nepi ka ngageblek. Geus atuluykeun nangking aya nu pada ngiring ngalangkung heula masih bersama di si Cepat. Nestapa di gurun fasir merana karena panas hawanya. Aku pun merasa aneh. Ku
Haridang, haridang, panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haridang. Haridang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haridang. Sana naon geus sia. Ulah kitu aing teh sebelah teh hareudang ieu teh. Hareudang kunaon? Hareudang sia mah. Ti mimiti bahasa oko aya jadi dalang bahasana kitu ulah bageun. Ka batur wani ngagorengkeun ulah kitu. Sia nu ngagorengkeun mah. Hareudang sebelah teh. Yuh, batur mah ngaapresiasi. Batur boga apresiasi kitu, batur boga karya kitu, kalau digoreng ku sia teh atuh. Ngarti teh sia. Alah. Buat dalang kejul sia mah. Paduli teuing sia teh. Yuh, ari jadi seniman mah kudu nyeni lain hatuna senina wungkul tapi kudu nyeni jadi seniman mah lain ukur bisa nakol lain ukur bisa ngenang lain ukur bisa ngarebab tapi kudu bisa nyeni jeung hati-hatina paduli aing disebut kejul oge karti teh sia gelo teh sok aing teh boga karya seni. Aing teh boga karya seni boga pangabisa dicawa di kusia. Bari jeung sia ge cicing sia teh. Ampun. Lain ngamajukeun sia mah. Tuh aing mah barudak loba ngarti teh sia. Woi. Ai sia atuh sia teh. Bahasa Sok aing mah. Aing mah sok. Aing hayang jadi dalang sia mah ka aing bajarkeun aing sorana beda-beda. Lain beda-beda kudu diajar. Kudu diajar segala rupa oge. Segala rupa ge hayang liwat kudu dipersiapkeun heula liwateunana. Kudu masak heula. Lain ulah jadi dalang pek wae. Sok. Aing oge. Nyaho. Aing oge diajar. Ti saha diajarna? Ti si Dadang. Ngaliarkeun terus atul sia teh. Lain nanti sing. Sok, lamun bener hayang jadi dalang sora ge kudu beda-beda, ulah ngagebleng sia teh. Sok, misalnya teh sora Bima kumaha? Ngageremna. Ampun. Maknya sora Bima kitu Paduli teuing sia teh. Ngarti teh sia. Eta sia, aduh. Aing mah nu penting ge payu, sia teh teh kudu alus oge. Loba aing ngajob mah. di mana sia teh di mana job? Manggulan keusik aing mah. Dinu tahlil aing mah. Bener. Lain sia mah dalang kerusuhan. Dalang tahlil. Dalang tahlil mun sia teh. Sok Bima mah kieu di mana ge? Oh, Kang. Lah Bima Oh, turutan. Cetek aja. Aduh. Babari nu kitu. Sik bare surupan aing. kan tawe surupan. Oh, kasurupan gitu. Alah. Coba. Sok ngomong. Cebot. Waduh. Ayo pikir saun waun dina tangat aing. Dina waktu aing keur mawa lele cebot. Gelo sia. Mau lele. Aya Bima mau lele mau belut beneun. Sia tuh pas sia teh nyahoon sia. Bima mah mawa naga sia teh. Naga. Gini disalahkeun. Paduli teuing kumaha aing we dalang-dalang aing sia teh. Sok. Aing teh hareudang ieu teh. Sok angguran mah silih rojong. Aing tidak kieu ge heueuh cek paribasana hayang bisa.
Lain jadi dalang dewek mah magang jadi dalang dewek mah. Keur PKL. Cika yang teh papagahan salahna belah mana? Gorengna belah mana? Sok. Omekeun aing teh. Lain nyawa sia teh ngati teh sia. Sia teh. Aduh. Slow sia teh. Tak kitu. Ieu teh perih si Liman teh euy. Hayang jadi dalang ge udu ngangap ka aing. Aing teh depe kaduku mah. Kasih Rajul aya nu nangap di hiras. Ngadonomokan we aing mah wayang teh. Sakirana kitu mun sedih hati. Ongko arek majukeun urang Sumedang tapi nangap di luar arek kumaha majuna aing. Waduh. Lu. Saha deuleu? Ning stasiun balapan Putu Solo jadi kenangan kowe karo aku naliko ketemu kamu cublak suweng tenggeleter pada lede planet blok sir pandele kosong sir pandele kosong. Waduh Bang Jarwo kumaha kabar adi Willy di kesempatan kali ini saya sebenarnya merasa sedih ya. Sedih kenapa? Iya sedih kenapa Bang Jarwo? Saya juga merasa sedih lihat itu tadi si siapa namanya Sinto ya. Oh iya. Sinto ini itu pengennya itu dia sebenarnya itu dia pengennya Jadi apa? pengen jadi dalang. Oh dalang. Tapi mungkin karena dia tidak ada yang mengarahkan, jadinya kan susah begitu ya. Willy. Wele. Sopo kemana Mas Jarwo? Iya harusnya kalau mau berguru itu sama saya. Ayo. Kalau sama saya insya Allah bergurunya itu dengan versinya wayang kulit kan kalau di Jawa ini wayang Oh kulit. iya wayang kulit ya. Kulit gunung. Iya. Di sini mau wayang kulitnya kulit apa? Mau kulit beteng atau kulit handapun beteng bisa. Aduh. Salah. Atau urat aret mawa kulit juga bisa. Wele. Saya juga ini sebenarnya ini saya ini merasa gimana ya? Gimana? Jarwo. Saya juga ini lagi mencari konten-konten. Konten apa Mas Jarwo? Konten kuntilanak ini. Alah. Siap. Maksudnya ini konten misteri. Misteri apa? Misteri pada saya jeng masih mana ini? Iya jangan gitu dong. Kalau bisa mah Bang Jarwo. Bang Jarwo. Iya. Alah. Konten itu yang mendidik, jangan yang nyingsiunan gitu. Apa itu nyingsiunan? Ya itu horor maksudnya. Iya maksudnya itu tidak akan terjadi. Karena saya juga mengerti. Sekarang kan ada undang-undang ITE. Ilmu telur ayam. Informasi teknologi elektronik. Iya. Aduh baru kali ini lihat sinden sampai ketawa gitu ya. Enak sinden ini si enak ini nih. Saya sebenarnya ini untuk mengantisipasi apa ya melestarikan budaya. Apa ya? Walaupun di Jawa, di Solo itu beda-beda. Tapi saya sangat suka sekali. Suka kenapa? Dengan budaya Sunda. Gering ada lagunya ini wele. Lagu apa? Lagu yang bikin ambiar itu lagu Didi Kenyot. Kempot. Aduh ampun. Ya sinden aduh. Didi naon bete? Didirik digan. Yang kayak gini ini lagunya Cendol Dawet Piro. Tusan. Beda ya hop dulu. Karena mungkin kurang kompak dan kayak kebayang dipakai dangdut. Iya. Beda tuh kan. Bukannya tidak kompak Bang Jarwo harus minta dulu karena ini kan bukan
Bukan dangdut, ini dengan alat-alat diatonis, alat-alat pentatonis ke diatonis, ini satu kreativitas. Oh itu bagus. Karipan lokal. Karipan lokal di tengah budaya ucing. Iya. Global. Oh, iya. Kucing. Cendol dawet. Cendol dawet seger Piro. cendol. Cendol. Dawet. Piro. Sat. Gak pakai ketan. Zero. Lupa. 5, 6, 7, 8. Tak ginta. Tak ginta. Hehe. Tak ginta. Lele. Hey. Kok beda ya musiknya? Iya. Ini rombongan dari mana ini? Oh kalau tidak salah ini dari Kiri Indah Putra. Aduh. Pimpinan tuh yang tadi. Kok sampai menderik-derik seperti ini musiknya ya? Menderik-dik. Kan kalau di itu ada kalau di Jawa itu versi kenyangnya deng pak dulu deng banget deng gitu. Kan ini beda ya. Saya minta sedikit lagi ya. Cendol dawet. Cendol dawet seger cendol. Dawet. Cendol. Cendol. Dawet. Piro. 500-an. Terus. Gak pakai ketan. Zero. Lupa 5, 6, 7, 8. Tak ginta. Hehe. Tak ginta. Hehe. Tak ginta. Hehe. Lele. Hey. Kok ini tukang kendangnya ada buntutan ya? Iya. Iya kan kalau itu kan punya ciri khas bang gitu. Oh iya bagus. Berarti saya juga punya lagu nih yang dulu ini enak disunat juga ya. Lagu apa? Baheula kaca pangan dina zaman galupakuan duka masuk pada jaran Siliwangi kerbadagaan. Mas. Lagu naon eta Mas? Pas. Apa? Lagu naon? Bukan lagu naon ini kok tukang kendangnya nyanyinya kok ini saya dikendanginya kayak lagu dulang ya. Paling asik katanya tele. Aduh, Hobi anak muda sekarang. Tadinya aku baru tahu. Apa maksud dari nyanyi? Aduh tobat. Hey boy semuanya. Orang mabuk-mabukan karena minuman. Itulah dibilangnya Asik. asik teler boleh saja asal jangan keterlaluan. Teler Asik. Hey boy. awas kemasukan setan. Paling asik katanya teler. Hobi anak muda sekarang. Aduh. Tadinya aku baru tahu. Aduh. Apa maksud darinya itu? Iya. Enak Halus tekannya. loh, nikmat seni tehnya. Weh, di seni mah endah. Iya teh dikinturkeun lagu nu bieu teh kangge Neng Wida, Neng Melda, Neng Nova Amelia si cantik jelita. Sik. Jeung Papa Mi SMKBW Talaga wilujeng nararong tahun ieu. Lagu naon bieu teh lagu naon Lagu teler, tapi Kang ulah dipake teler nyaan mah nya. Bener. Ai lagu mah boleh-boleh saja. Oh, alus. Asolah dipake praktekna. Assalamualaikum, bos. Ayo goyang lagi, bro. Allahu Akbar. Yo, semuanya. Di kesempatan. Semuanya yang di sana. Ayo. Tetapi cucunya segudang. Sahara mana saha? Iba di mana? Bisa wanita ternyata cucunya segudang. Ininya saha teh ya? Ada saha maneh. Iya, Imah. Ingat tuh. Ah,
Ulah bari nyengir wae. Tutupan gerakan. Bekem Kang. Cing lamun dirapatkeun bibir. Alah, kumaha ieu di sadawa ieu kon. Dirapatkeun bibirna juga. Halo, saha aran maneh saha? Yo. Imah di mana? Yo. Jam sabaraha ka dieu? Geus dahar acan, acan dahar acan. Kopi gecan aya, da eueuh nu mere. Hah, saha maneh saha? Aran di mana? Yo. Iya. Lain ari mana teh jawab tolong yang tubuhku eta jeung huntu nyengir we kumaha teh. Bisa balung teh. Lain yo bisi, ieu mah bisi. Bisi kumaha? Bisi aya anu hayang ngieun konten. Adieu. Konten aku mah. Oh, ieu tah tukang video syuting, dadang buludug leuy. Waduh. Ampun. Tapi alus kreativitas. Bisi kamari ge konten teh alus. Alus urang ngieun konten anu nepi ka pirang. Ieu teh saya saarana ieu. Saya Oh, ganden. Ganden. ngewa teh ah. Ayo wae teh. Sok ngieun konten naon maneh teh? Ih, urang mah anyar keneh ngieun konten lho. Ngieun kontenna nya teh ngieun konten kado ulang tahun anu jerona isina beurit. Isina runtah ku dewek digieun. Ngeprank. Itu teh tidak boleh Kang. Penghinaan. Tapi kumaha ulah kitu eta tapi Ulah tere kitu. viral sakitu mah tere viral. Konten mah nu kira-kira berguna ke Naon? diri pribadi. Kamari ngieun konten 18 tahun ke atas demi Allah. Hade. Waduh, komo nu kitu mah Kang. Power. Nih, ngieun kontennya si tukang goong si Didin kikituan jeung eme. Hehehe. Kemana? Bisik dibuka ku budak Bang. Bisi bahaya. Budak ayeuna mah umur 9 tahun ka dieu teh sabarisa muka HP kan. Huh, muka HP. Oh, ka dibuka barabat kitu bisikna teu baru pucul teu para rugu. Oh, bisi ieu mah ngieun konten ngieunna ka urang. Demi Allah. Allah nepi ka kitu buuk geus ka mana karep maneh mah. Hebat, Kang. Hebat Kang. Ieu teh dipitrahan, Yang. Nya resep abdi mah. Ieu teh kieu ge Jagger Cimalaka teh aing demi Allah. Saha di mana Cimalakana di mana? Di Gideon pasar. Di dinya teh. Oh, Oh. aya arana Udin Pepeh aing ieu. Ampun, ulah-ulah gitu eta make buuk di kitu-kitu naon. Ih, setelan anyar Yang ieu teh setelan pang. Pang, Kang nyaho pang. Naon? Pang ruksakna. Gelos ya. Nyaho atuh ari buuk mah nu biasa we atuh lah. Anu biasa Jadi ulah oros kebaratan bahayanya. mana nyuna ari kieu. Alus tapi alus gitu juga sikat WC aja teh. Ari ieu janggot atau akar huntu ieu? Akar huntu modenya ya mah. Akar jamlang gitu Allah. On, Yuk. mi HP bisi aya nu harek barangieun ka urang. Oh, bisa ngirim barengin konten sok lah suka urang demi Allah. Video shooting nu kawin ka urang. Siap. Hiburanna ti mana hiburanna? Ti tadi. Oh. Ampun. Lain Kang dipikir-pikirnya. Kekayaan Kekayaan zaman bener-bener robah teh. Tapi asallah keluar ti kodrat we lah. Ti kodratnya. bener asal. Urang-urang Sunda nyaruna, tapi lain urang panatika nu sejen gitu. Nu matak urang teh nya kudu sing caring cing pageuh kancing caring set pageuh ikat tepan kitu nu matak. Komodina seni Sunda bahkan da seni Sunda mah geuning jeung seni nu sejen teh aya beda. Bedana kieu seni Sunda mah bisa ditelaah, bisa dirasakeun. Ayeuna ngeyong budak we geura sok. Kumaha kitu? Lagu Ayun Aming. Neleng nengkung geura gede geura jangkung reup budak teh peureum geura sok lumpat ka Jakarta malin ku Ayun Aming. Kunaon? We urang nonton onel. Wey! Budak teh lain hees kalah kapaeh deui budak. Heuh waseun heuh. Waseun heuh. Tinggal kalongon dulu aya nu datang deui euy. Saha deui Kang? Saha Kang? Aya di tamu urangnya. Oh si Uwan. Apa Kang?
Sampurasun wa. Damang bapak meujeul jak. Sampurasun wa. Rampes kawan. Didenge-denge ngarorobrol teh ngobrol ke naon bieu teh. Iya masalah kreativitas. Kreativitas Pak bieu teh. Kedah kumaha carana supaya seni teh nararingkat dengan kreativitasna. Geus naik kreativitas tapi di araran tep wae. Oh tak kitu Pak nu Kreatif tanpa niron ya mah gitu tadi. alus yang ari ngaran-ngaranna kreatif di dinya teh kon. Urang tidak perlu miindung ka waktu mi bapak ka zaman teh. Tapi sajeroning tidinya urang teh dina kreativitas non kreativitas eta teh urang teh lamun bisa mengyieun karya sorangan. Ulah neplak nya. Ulah neplak hartina neplak di dinya teh model geuningan di media sosial zaman kiwari. Dina YouTube. Dina YouTube maksudna teh. Ayeuna teh geuningan loba geuningannya nu teu dihareupeun disebutna teh geuningan mengaper lagu merusak hak cipta orang lainnya. Aing ngaruksakna mah henteu da dikaper boting leuwih alus ngan di dinya urang teh kudu bisa ngahargaan kanu ngieuna. Nyata kos atuh. Kudu izin kanu ngieuna. Boting anu ngieuna mah teu payu. Paribasana mipit kudu amit ngala kudu menta teh. Leres. Ayeuna ngieun lagu teh dah hese meureun ujang. Aduh sasawa. Biayana gede segala rupana gede ari kaper ngan saukur heueuh. Niru hungkul bisa ku HP ku teknologi rupa-rupa tepan karunya leuheung basa lamun bisa aya royalti mah eta teh bahaya ucu. Komo bari diraruksak kata-kata nu karituna nya waduh dirobah ulah teh. Tadi dinya urang teh perluna ngaji diri ngaji rasa teh kudu mikir teh kitu da geuningan ngaran-ngaranna hirup di alam dunia mah pikeun jelema teh nu berpikir. Ari pangeran nyebutna make jeung disebutna aya hakikatna mah ti Allah Subhanahu wa taala urang dibere pangabisa anu bisa nyanyi mah nu bisa nyinden mah anu bisa ngendang mah anu bisa rupa-rupa mah ngan di dinya syariatna teh tah urang perlu mikir cek atuh mikirkan nyieun karya teh teu gampang da ai ngaran-ngaran karya ai karya teh disebutna teh eta teh amal ali amal teh pagawean sok atuh urang digarawe berpikir niatan urang teh ngahibur batur komo bisa silaturahmi ruang riung samodel kieu teh kahiji bakal dilobakeun rizkina kadua bakal dipanjangkeun umurna rupa-rupa cara pikeun urang naon cek paribasana nyebarkeun seni nyieun karya kudu nyigangin dokter adon cek paribasana aya dokter Andos Agus Kapinis kini sok nginan lagu sosorangan rumpakanan nepi ka eusi ku pendidikan jeung sagala rupana pepeling teh eta teh geus hiji kewajiban urang kudu ditiru urang teh diturutan syiar dalam syair boh ayeuna dina wayang golek oge nyebarkeun Islam saeutikna mah ucu cing ari ekon boga karya mah nya abdi mah nonggelan awi meureun tah oh calung halus kaduana nakolan besi we sakapeung-kapeung malamun aya oh kana nyaron ngabonang naon we naon wae kitu nya tah kitu intina mah urang teh kudu cek paribasana kudu loba digawe kudu loba berusaha sakan seni nanjeur teh carana teh kumaha meureun intina mah urang teh perlu bisa menerima saran batur kudu jadi seniman anu nyeni cek paribasana ge ngaran-ngaranna seniman mah hirup tanpa seni teh bagaikan sayur tanpa garam cek paribasana hanya kal sakedik wa aya kreativitas naik abdi tos kitu terus tapi teu payu wae teh latih payu teh lain teu payu anu rek manggil kulantaran zaman-zaman kieu jadi nu hajat ke ragu-ragu rek hiburan teh kumaha nya eta meureun ieu mah depan situasi kondisina ayeuna samodel kieu da meureun aya hayang hajatna meureun atuh bisa ayeuna mah make hajat online ujang hajat online
Oh hiburan Oh. HP. Ai akadna mah di imah sewang-sewangan online. Nah, bisa langsung ke SMTV. Kayak ku SMTV diceritakeun itu dalam rangka pernikahan Haji Agus. Oh gitu benernya. Benernya. Alah ampun. Gitu intina mah mi HP sisir jeung minyak. Mi HP pikir jeung niat rupa-rupa meureun kahirupan urang teh perlu dibarengan ku karya anu pinuji teh kitu cu. Nya. Karya nu nyata nya Pak. Gitu kanglingnya dari papatah kolot mah kudu digugu ditiru urang teh ulah diapilainkeun nya. Kagani Bener pisan teh. ulah rek diapilainkeun papatah kolot teh. Turut kira-kira alus mah. Nu alus mah perlu ditiru ku urang teh nya. Sanajan gede ari kaluaran tina bujur muning mah da karena. Tak kitu nu Letik bataknya. tina bujur hayam nok teh. Nok bijil lagi. Dari naon teh geuning teu kaluar tina bincurang nya. Papatah teh kolot mah tuh Tah kitu. Hatur nuhun wa kana papelingna walah. Sami-sami. Mudah-mudahan seni urang teh sing nanyeur nyawanya. Nuhun kreativitas. Ngan meureun mi HP, meureun urang teh kaitu namanya intina mah kudu sing bisa-bisa. Sing bisa-bisa diantarana teh nyebarkeun sini teh kumaha we carana sakan urang teh bisa nanyerkeun budaya urang meureun samemeh urang tuleukeun mah anu bade ngiring ngalangkung heula masih kene sasarengan sareng uas para kanca nya. Sanesta sajakadamu hartosna tacan sayogi sanes abdi kirang sono waktosna parantos dugi nyanggakeun mah nyanggakeun sabangsa layan lebeut ka jamemah henteu nyanggakeun mah nyanggakeun hatur lumayan lebeut ka saemah pasir ko jaga rapitan jalanan karaja galuh abdi samaja pamitan ayeuna bade pajauh saninten mah saninten buah saninten di parapakan hapunten mah hapunten abdi hapunten kalalepakan warasta sajakadamu hartosna tacan sayogi warasa pikirang sono waktosna parantos dugi nyanggakeun mah nyanggakeun sabrang sayang bebekan cabe mah henteu nyanggakeun mah nyanggakeun hatur lumayan lebeut kaitan Alah, nge? Tadinya papatah ti bapak teh bener dipikir deui dibulak-balik bener kreativitas orang tingkatkeun ayeuna mah ulah loba anu teu pararuguh mulai duma demo kongres ngawangkong teu beres-beres. Alah, nah bener tapi alhamdulillah urang teh kudu ngawilujengkeun kangge ka Dewan Kebudayaan Sumedang ka DKS ayeuna teh nuju pembentukan supaya pemilihan ketua pemilihan ketua Dewan Kebudayaan Sumedang pamugi singin ulur kebagjaan amin
saha we nu jadi mah keun nu penting mah urang mah bisa nanyerkeun seni bebarengan teh kitu. Komo bari jeung nyaah ka para seniman. Nyaah ka para seniman, melaan ka seniman lain hartina kudu melaan ka seni teh, lain hartina ku materi wae. Meureun intina mah meureunnya ieu melaan seni teh kudu bisa bener-bener urang nanjarkeun seni kebudayaan di Sumedang anu memang perlu ku urang dijaga diriksa di dama-dama kitu. Orang luyukan yang pusir budaya saya. Pusir budaya kudu bisa bener-bener ngawujudkeun. Pusir budaya Sundana teh. Sing nepi ka napak cek paribasana. Bisi aya sapatah dua patah kata ekon. Nya tisim kuring mah penten Kang. Umajaka dulur-dulur seniman khusus nu di Sumedang. Boh nu di lemurna, boh nu di kotana. Bener. Urang salalabar kubo dina zaman kieu mah. Bener. Aya wae meureunna nu nanggap urang teh alhamdulillah. Teu aya ulah jadi aral supaha. Ari nah eta mah jiga nu curhat sia mah tuh. Curhat ongkoh ieu mah curhat ongkoh tapi dibarengan ku salabar gitu. Dari dipaksa-paksa urang hayang nabeuh bari jeung omongan mah mending sabaran we, kreativitasnya teh di nu anyar. Nah harek digawe naon, erek nyieun karajinan naon gitu kan. Erek kebangsaan nya. Ulah kebangsaan. Bener alus teh. Urang teh perlu ngarojong kana aturan pemerintah oge jeung mihape teh ka barudak ayeuna teh lamun di media sosial teh ulah heueuh kitu nya. Ulah saeuyeuna we Kang kira-kira teu ngarti malah. Euting-eutik di-upload, eutik-eutik di-SW-keun komo leung basa lamun anu menyenangkan lamun kagorengan unggul teh pandosa di sarua jeung menyebarkeun aib sorangan kitu. Leung basa teh lamun nyata ding. Lamun berita bohong. Bohong panyilakakeun hoak disebutnya. Jadi nyilakakeun ka urang sorangan. Hukum urusan anakannya. Intina mah meureunnya urang teh nganuhunkeun kangge ka pamirsa sadayana anu tras-trasan ngarojong program-program di SMTV atuh sakedap deui meureun urang teh nya rek persiapan milang kala SMTV anu ka 7 tahun. Rek numpang urang teh. Cenah ti Pak Haji Aman kepada ngintun. Ngintun naon? Biasa jair. Jair heuh kenae sok. Ti nyalinung pane di. Lauk emas. Pokol makum sadayana. Ti Mamah Yayat hilap tadi teh aya talata. Naon? Ka si Akang Cepot cenah heuh kumaha mikeunna atunya cenah. Da Mamah teh nyieunna subuh cenah. Tah urusan mikeun mah meureun ayeuna atuh teu asakna atahna. Keun enjing urang sampeikeun. Cek paribasana da si Cepot teh boga manajer bisa langsung follow IG-na Raharja Kamulian langsung. Siap. Boga tim kreatif, boga produser. Beli kekeh Mamah Yayat. Si Akang teh ngarep-ngarep sabenerna mah. Ngarep-ngarep aya Mamah pan ngadamelna subuh. Cenah kudu wayah kumaha nganterkeunana ngantor rojol teh ka uing deui moal isuk eta. Ya ekona we eueuh kaingetan teh mah. Ai dipikir-pikir di bawah sore bisi ngahaseuh manten gitu. Gahgaleun. Oge tah meureun kon urang teh nganuhunkeun kangge ke sponsor tebih-tebih ti pamulihan. Wah, ti pamulihan aya. Ti Cirengguludug. Mana alhamdulillah anu tras-trasan ngarojong. Atuh ti adadangna pengwisi di paparinan kesehatan. Tina kanan siapa aja follow langsung tiasa eta oge nya channel Dadang Guludug channel. Oke, beli hoyong secara langsung bisa dilihat ieu teh. Siaran ulang nanti ngalangkungan Ipok Onggah channel. Nah, gitu biasa sok di-subscribe-nya eta pira atuh da kali mencet lonceng tut da kitu nya diketuk loncengna nya. Di-follow, di-subscribe tah kitu. Alhamdulillah na teh ari uing mah teu bisa Kang euy kikituan teh. Nah, konten-kontenan teh. Ada HP-na jadul. Oge ngaturkeun nuhun kangge ka Bapak Haji Aman sakulawargi. Oge kangge ka Abah Dayat. Oge anu terutama kangge ti Sinar Jaya Mebal. Bapak Haji Anu. Pak Haji Eka nunya. Alhamdulillah nya pamugi Pak Haji Anu mah ke enjing insyaallah abi bade nepangan kepulihan ditu tuh. Muhun teh talatah wae cenah nyara rimpang heula ka Abah. Hayang nyimpang ka Sinar Jaya Mebal nya bilih suga di bahan lomari dumuk di imah masih kena kosong. Tak gitu, meureun intina mah meureun konnya. Urang teh nganuhunkeun kangge kabaraya nu di kota dulu nu di lembur sadayana nu terus-terusan giring ngarojong. Mudah-mudahan atuh dina waktu nangke urang tiasa tepang dina hajat barengna di SMTV anu ka 7 tahun. Urang doakeun Kangnya sadayana pen-pen
Segera dari rezeki rupa-rupa kreativitas, rupa-rupa kesenian aya digoyang dangdut. Aya kakawihan. Demi wanci atuh di livekeun kabeh oge komo pentingna bakal aya wayang golek. Wayang golek dalangna saha eta Kang? Dalangna saha Kang? Dalangna saha? Dalangna wayang golek. Kidalang Andian Sujedag Sunaryud. Lain maksudnya Kidalang Aryan Syaputra. Alhamdulillah make nyebut aki saja Andri tak kitu meureun bakal di sinenan ku dua sinen utus teu birek deui engke teh aya sinena Mamah Cenghar. Sareng Mamah Goler. Araraya katanya. Araya. Ari Iik mah arek ditunda dina suhunan panggung. Bohong katanya si loba ieu sinen teh loba kete loba ieu. Kan kararawal Kang paling. Mamah Bungsu Bandung geuning ararayanya kete tapi ieu teh dewek teh boga sinen si Kukuet. Boga dua ge nyaah pisan kajida teh. Moal poho kapuri wadak si dewek ulah. Lain kon ngahaja dewek teh kamari oge lain hayang dititah latihan, lain hayang dititah nabuh, hayang dititah ngariung teu pira da unu datang ka dewek. Di mana Kang? Di imah. Nah, hendak kau di mata wartos. Da mana datang atuh Jadi itu nama Sararibuk meureunnya ngabejaan geus beres. Mudah-mudahan dadang ieu atuh Cap Gilang sadayana Kang Alam anu nuju di Bandung si sararehat sadayana nya. Ulah teh bisa ngarariung ulah nararabeuh wae euy silaturahmi Kang. Oge udah teh ngeta hapunten teh ka pamiarsa bisi barudak teh geuning heudang ngaranna ge barudaknya. Bisi aya patek trok geuning sagala rupana. Dua maklum masih dalam tahap pembelajaran mudah-mudahan urang sadaya sing aya dina kasuksesan. Amin. Ya Allah ya. Oke, ka rekan-rekan urang anu ti mana? SMK BWU anu sakedap deui cenah baris ngantunkeun tempat urang di dieu PKL tereh lengse. Sing aya tapakna elmuna sing kacanat. Amin. Tepuk tangan lah kangge KSM KBWU Talaga lah. Heeh meureun kon sakitu berhenti urang mah nya urang teh meureun intina mah ngatukeun nuhun oge aya hiji sponsor ti ayam penyet aepot. Ya. Alhamdulillahnya anu kersa ngiring sponsoran ya mudah-mudahan atuh idaha enjing tiasa tepang deui dina sanes waktos. Pamitan sanes bosenan margi waktos parantos teu nyekapan nepangkeun sim kuring si cepot kalem. Jeung sagadengan sim kuring aya ganden. Ekon Sujana atuh pamitan sanes bosenan kembang pinetik ti nebaran sari-sari tutup lawang sigota ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios. Ayuna di ayun ayun ku sinjang alah bener ukur lamunan Kang Andri ukur lamunan geningan ukur lamunan Pak Haji Ahmad ayunan di ayun mah ayun ku senja ukur lamunan geningan ukur lamunan geningan ukur lamunan